Karesep jeung hobi ulah nepi ka jadi ideologi. Boga artis idola atawa jadi fans klub bola, ulah nepi ka jadi ilah nu mengkolkeun tina kawajiban nu utama. Nepi ka bebeakan dibela-bela bahkan siap korban nyawa. Menang urang teu untung, eleh geus puguh rugina. Naha ari kana nonton bola atawa artis idola, nepi ka siap kaluar biaya ngaratus bahkan ngajuta. Siap indit mapai mangkilo-kilo jauhna. Ari kana jalan nu geus puguh eta teh jalan surga, nu deukeut bari gratis tanpa biaya, malahan aya susuguhna jalma teh hese diajakna. Lain teu meunang boga karesep jeung idola, pek wae ngan sing emut urang gaduh kawajiban nu utama. Saha nu leuwih utama nu kudu dibela? Intina karesep urang ka sasaha ulah ngelehkeun Allah jeung Rasulna. Ari ka stadion, ka tempat konser, ka puncak gunung, ka pantai, urang siap wae berangkat. Ka masjid jeung ka majelis ilmu nu deukeut ti imah urang naha bet hese cengkat.